ku sedikit ditika. Kamu gila ya? Dasar. Cek saya rintang kena bae jeung teh. Matak tong sosokan ya dina naon teh. Lamun masih kena lebar, lamun masih kena resep, kunaon sih diantepkeun? Anggur mah kamu tangtuna bae, kudu ngagoda kan jadi salaki kamu. Ente haram ngagoda kan jadi salaki mah. So teh ngagoda ka batur laki nu lainna. Geus tunggu pas gitu. Saya rintang kena jengkel dina mitra-mitra. Omongan-omongan babaturan dina waktu teh sup akal cenah kitu pamikiranna mitra-mitra. Maka jeung nitah cerai terus ade kawin tang cerai kudu ku pina kasebutkeun sanajan eta kur heureuy. Tapi cek sareun pikiran asa teh lucu nakaranan kitu pamikiranna. Hatena we nu panas dina waktu mitra-mitra. Ngomong kadengengon kitu mah tang mitra-mitra. Pin. Ser. Saya ngomong serius loh. Kamu memang beneran tersuka ke suami kamu? Pin, saya nikah kan kepaksa. Terus, kunaon lamun kepaksa? Kepaksa tapi cowoknya ganteng gawas gitu nyaman daek lah. Daek sih kamu. Kesehariannya cuma molor. Tidak pernah kerja. Bahkan kamu enak tang dalam kur kerja. Lamun gitu gak eno manggil. Emang kerjanya di mana? Sakit apa sih sebenarnya kerjaan kumaha? Teman-teman pernah ngomong ke saya, lamun kerja manehna tang turun nyetar serabutan. Serabutan oke kan kerja. Nya, maksudnya serabutan kerja tapi kan tetap buktinya ayeuna kan ada di rumah. Pin. Masalah, jangan ngomongin masalah gitu. Pina tangkara nungkut-ungkutan dina waktu ini mitra-mitra bari ngagel bibir. Curugna nu ditunjang tangkara nu ditopangkeun kana dada atar pinjantan kana daguna dina waktu tangkara mitra-mitra. Minum sok. Sarinya. Saya kan dari orang kaya dulu ya nama Pin. Itu masalah. Kamu tetap pindah yang Serin yang dulu. Cuman sayang. Maksudnya? Pikiran kamu can stabil. Saya ngasih tahu ke kamu weh. Sebaiknya kamu bukan salah laki ayeuna. Kamu berjeng kasep gagah kawas gitu. Ulah ditinggal di ku ngangurna. Nah manehna kita bakal mikir kan, manehna butuh dahar kan. Kamu dahar teu ieu. Dahar sih alhamdulillah aya. Ya karena teh bersyukur kamu ge. Berarti suami kamu tetap sanajan memang ya di rumah tetap dahar kan? Sih, tapi kan saya bingung rek kuliah. Maksudnya bingung rek kuliah kumaha? Ya jelas lah, saya bingung rek kuliah. Coba. Kumaha cek batur. Saya kan biasanya naik mobil anu mewah. Jajan anu rongkah. Terus ini tiba-tiba saya ke kampus cuma duit. Terus naik angkot atau tangkara naik ojek. Nah hati saya tinggal mas ini waktu ayeuna. Nah hati saya tinggal rumas. Ser, setiap manusia tangkar bakal robah. Jalan mati tetap dina hiji martabat. Kamu kan sok pemataan gitu ke saya. Ya sih tapi naon? Kamu kudu menerima. Sanajan memang iya jalannya seperti kieu, memang eta jodoh kamu man. Eta jodoh kamu. Saya rasa si Tinja, sangat Tinja. Kamu tak Tinja, Tanja. Itu beda tina saeutik. Si Tanja. Lamun katinggal di dina beungeutna manehna. Orang tanggung jawab. Kamu kemas dukun